Pamirsa, nilai tukar rupiah ayeuna hampir kana Rp16.000 dibandingkan jeung dolar Amerika Serikat persisna Rp15.863 dina Salasa 2 April ieu. Nilainya turun ka 0,5%. Penurunan nilai tukar rupiah ieu kaasup ka tingkat pangrendahna dina 4 tahun kamari semenjak April 2020. Kepala Dinas Moneter jeung Sekuritas Aset Manajemen Bank Indonesia, Edi Susianto nyebutkeun lemahna rupiah sareng dipengaruhi ku ngalemahna yuan Cina sareng kondisi rupiah masih ngalemah ku panguatan dolar Amerika Serikat. Anu sebabkeun aliran modal kaluar ti pasar negara urang. Edi oge nambihkeun data inflasi 2 Maret 2024 nu di luhur ekspektasi. Laju inflasi kacatet dina 0,52% per bulan atawa 3,05% sataun. Inflasi ti komponen harga pangan khususna naik ka tingkat 2,61% per bulan atawa 10,33% sataun. Ser inflasi nu disebabkan ku komoditas pangan ieu nyumbang kana lemahna rupiah. Kepala Ekonomi Bank Permata Joshua Pardede oge nganilai lemahna kurs rupiah dina sababaraha minggu kamari dipangaruhan ku sababaraha faktor. Siga katepastian kana arah suku kanaikan suku bunga global. Dina hal ieu, Bank Sentral Utama Dunia condong beda dina nangtukeun arah kawijakan moneter maranehna. Misalna Bank Nasional Swiss motong suku bunga tahun ieu. Di salinan, Bank Jepang mutuskeun naekeun suku bunga jangka pendek kusabab inflasi nu di luhur target. Tina sisi fiskal oge aya katepastian kana program pamarentah kapayun. Serpihak nu nganilai pamarentah kaharep anu cukup agresif tumawi tiasa nyebabkeun kenaikan anu signifikan dina belanja negara. Di sisi sejen, penghasilan kaayanana condong ngurangan saluyu jeung normalisasi harga komoditi. Informasi ieu nyimpulkeun rapat urang. Abdi Aska Altamis, hapunten.